kunaon cenah wiwitan tina wudu magi moal suci najan urang nyuk deui mah duwi ka 3 kali siukan. Ayeuna mangsa kasinugrahaan mangsa kabinah hidup birehna hidup terus ngajatuh rami sareng anu janten caroge hidup cek Muhammad Yusuf Sidi. Alhamdulillah gelis anake rengse anu janten rai hidup dina Indonesia mangga ayeuna hidup kapalih dieu deui kanu janten ibu sareng rama bageur minton deui mangga kapalih dieu deui bageur pangersa bapak nanang di bawah ibu iin ngadeg deui mangga sakadapan mangga mamah apa hidup ngareneng heula di tengah-tengah di antawis mamah jeung apa bageur di tengah-tengah mayun kapalih ditu mangga mohon bari neda dihapunten kasadayana nu hadir hapunten teu tiasa dipapai hiji-hiji nanging neda pidoana oge mudah-mudahan dina ngarumah tanggana ieu Neng Dewi Nur Aini sareng Cek Muhammad Yusuf Sidik sing dijatenkeun ku laurji anu sakinah anu aya dina katengtreman salalawasna ku ayana mawadah warahmah kanggo anjeunna. Alhamdulillah sadayana terus disukuman ngadeg heula mangga pali dieu mangga ua bibi mangga mun ngadeg heula di dieu anu parantos sampai dina ieu dina pelaminan mangga biasa mohon diabadikeun heula sakadapan sati acan dicanak ka panyiraman. Alhamdulillah mohon parantos dicanak kamarna uwana bina eyangna linggih deui heula calik heula mangga mohon ayeuna apa kapalih dieu nyaketan ka abdi apa kapayun pananang nyaketan ka abdi mayun ka abdi neng disapengkereun apa mamah aya samping dipengkereun eta dina panyarandean canak ku mamah mangga mohon urang diaiskeun ka si neng sakumaha nuju alit anjeunna sok diais ku mamah dieyong ku mamah tah kitunya ituna beulitkeun kana angkeng nu si neng tah kitu ieu kana pundak mamah dibalik tah ieu kana pundak tah kitu cepeng tah kitunya apa papanana ayeuna ieu Neng Dewi teh sabar taun yuswana Pak 27. Alhamdulillah 27 tahun ieu Neng Dewi ku apa diatik dididiknya Pak da amanah ti nu maha kawasa teh saestuna nu janten ibu rama teh kanggo ngatik ngadidik da ai perkawis barang tuang raksukan Allah tos ngajamin setiap diciptakeun makhluk sarrecina nya Pak urang yakin ka nu maha kawasa ngan alhamdulillah apa atos nedunan nu janten amanah ti nu maha kawasa ngatik ngadidik ieu Neng Dewi Nur Aini dugikeun ka jantung putra anu soleha anu tumut ka nu janten ibu sinareng lama bahkan ayeuna anjeunna tos ngajatuh rami sareng Cek Muhammad Yusuf Sidik mudah-mudahan gelis anaking hidup sing tiasa janten istri anu solehah anu tiasa ngadamping anu janten caroge hidup oge ieu Cek Muhammad Yusuf Sidik sing tiasa janten imam kanggo hidup janten caroge anu soleh anu tiasa nuyun hidup ngagentos nu janten ibu rama datang awalar nu janten ibu rama ayeuna mah parantos aya di Cek Muhammad Sidik nu janten caroge hidup. Neng cepeng punak apa upami lempeng turusna lempeng kalangkangna mengko turusna mengko oge kalangkangna ayeuna apa atos ngatik ngadidik nu janten putra urang disaneakan sucikeun lahir batin anu janten putra apa Neng Dewi Nur Aini di Panjiraman mangga urang ucapkeun heula basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim mangga bapak urang mapah cenah ka Panjiraman lalaunan wae apa mapahna dituturkeun ku Neng anu muntang ka apa digeneng kudu jantan ibu lalaunan apa sakedap atas mamah lungsur sareng Neng teras kapalih dieu kapalih payun apa kapalih dinya teras cekap liren Pak payun kanu jantan putra apa mamah lesotkeun aisanana ku mamah lepaskeun heula buka aisanana apa mangga linggihkeun ecakeun si Neng dina kursi panyiraman disebutna ngecakeun aisan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mamah linggih di palidinya tugas mungaran ayeuna ti apa ngocorkeun heula cai di payunan si Neng lalaunan apanya sapertos keran di masjid Pak kitu sedang ngucurnya Pak engke Neng wudu tina cai pangocoran apanya anu sakali
sakali tapi anggota wudu sadayana tiasa kawasuh tiasa kebersihan. Tiba dia Pak apana? Mangga mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Upami kirang caina ke nyuk deui we Pak mohon. Mangga mohon. Kunaon cenah wiwitan tina wudu magi moal suci najan urang ngebak di sagara anu lega upami urang teu kagungan wudu matak sate acan disiraman kudu janten ibu rama kudu janten eyang kudu janten wargina sadayana ayeuna si Neng wudu heula tina cai pangocoran anu janten rama. Alhamdulillah teu niti setahun sakali atanapi saumur hirup mungkin neme ayeuna si Neng wudu tina cai pangocoran anu janten rama silokana panyuci lahir panyuci Kang Oneng Dewi Nur Aini anu parantos ayeuna nambah ngarumah tangga sareng Cek Muhammad Yusuf Sidi kapalihanap sampeana dibajurkeun pe langsung ku apa mangga mohon alhamdulillah. Parantos geulis anaki mangga salin heula kanu janten rama bageur suntangan bageur tawis pambakti hidup. Alhamdulillah cekap apa mudur heula kapali pengker apa ayeuna mamah kapali dia mamah mah munggaran ayeuna nyiraman ka si Neng ngocorkeunana tina sampean heula nya mah lalaunan dugi kanan ke mastaka panangan kiwa nya pengan mastaka si Neng nya mangga tah kitu tisuna piceun heula we mah mastakana dicepeng ku panangan kiwa mah panangan katuhu manyur dihanap heula mah tina sampean Neng pananganna ngeui kaluhur kitu nya upami cai anu kana panangan ke diwasupkeun kana pamenteu hidup tah salawuna dugi kaluhur sana dugikeun kana mun-munanana bajurkeun hiji nyuk deui mah dugi katilu kali siukan ayeuna siukan nu kadua dihanap deui mah Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Kunaon cenah mucurkeun na pihanap heula ieu teh ibu sinaran rama nyontohan ka hideuk upami hideuk cebor sunah rasul teh kitu ngawitan masihan semet mumuncangan ras semet tuur semet angkeng semet pundak nembe laput mastaka eta kanggo kasehatan geulis dicontohan ku jadan ibu rama hideuk dina mangsana cebor kedah kitu geulisnya ilu alhamdulillah simpen heula gayung nama lajang cepeng mastaka si Neng dicium mun-munanana bari munajat ka Maha Kawasa mangga doa aku mama tiupkeun kana mun-munan si Neng aya nuju alif ge geuning ku mama sok ditiupnya mun-munan anu nuju nyur-nyuran kanggo kasinugrahaan kanggo kawaluyaan anu janten putra alhamdulillah ayeuna tos dewasa tos ngarumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sundangan gelis kanu janten ibu bageur alhamdulillah. Ayeuna apa sami nyiraman sapertos mamah neme 3 kali mamah kapali di kapali pengker yeuna punten dicanak heula nitip heula punten mangga dihanap Bapak panangan kiwa nyepeng mastaka si Neng tah gitu. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya teu upaya minggu kersaning anu Maha Kawasa ngiciptakeun urang sadayana. Dihanap deui teras mohon kaluhurkeun dugi kana mun-munan lalaunan bajurkeun apa teras kaluhur cenah mun-munan bajur 2 nyuk deui apa nu katilu ayeuna lambangna kasampurnaan. Alhamdulillah nista maja utama kitu dina basa Sunda. Alhamdulillah tos katilu ayeuna mohon simpen heula gayungna apa cepeng mastaka si Neng ku panangan duanana dicium mun-munanana ku apa bari munajat ka Maha Kawasa tiupkeun doana kana mun-munan janten putra mudah-mudahan sing janten kasinugrahan kawaluyaan kanu janten putra amin. Suntangan gelis ka janten rama alhamdulillah. Parantos ramana mangga apa kapengkeun mamah di dieu lajeng anu janten eyangna mangga pangarsa makokom di haturanan makokom mah langsung kana mastaka sekali wae panangan kiwa nyepeng mastaka panangan katuhu anu manyurna mangga mah bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Mudah-mudahan sing waluya bageur gelis anaki hidup sing salawasna janten putra anu solehah anu tiasa babakti kana janten ibu rama oge tiasa ngadamping nu janten caroge disimpan deui gayung nama dicium mun-munanana kumaha tiupkeun doana kana janten putuh mah alhamdulillah. Suntangan gelis
kapal dia caket apa kada dia linggih heula lajengkeun ayeuna ku Ibu Haji Ukoy banget sami langsung kana mastaka sakali wae panangan kiwa nyepeng mastaka si Neng panangan katuhu anu manjurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah garis anaki simpen heula gayungna dicium mun-munanana munajatkan maha kawasa yeukeun doana kana mun-munan ieu putra bibi anu ayeuna tos ngajatuh kerami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suntangan gelis kanu jantan bibi bager. Mangga bibi kapal dieu antosan salajengna dilajengkeun ku waeus. Sami waeus langsung kana mastakana panangan kiwa nyepeng mastaka Sineng panangan katuhu anu manjurna nganggo gayung. Sai kemang pitujuh patamanan mohon alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan gelis anaking ieu cai anu dibanyurkeun ku sadayana sepuh-sepuh hidup sing jadi panyuci lahir panyuci batin pikeun hidup bager gelis anaking sing janten putri anu soleha sareng istri anu soleha bager dina mangsa ngarumah tangga. Sebenarnya gayungna dicium mun-munanana yeukeun doana mangga munajatkan maha kawasa kanggo kasih nugrahan ieu Neng Dewi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga kapalih dieu salajengna bimpi diaturanan mangga biasa kapalih dieu limpi sami langsung wae kana mastakana sakali panangan kiwa nyepengan mastaka panangan katuhu nu manjurna. Allahu akbar kabira walhamdulillahil katsira wa subhanallahi bukratan wa asyira. Alhamdulillah dicium mun-munanana mangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suntangan gelis kana jantan bibi hidup salajengna diteraskeun ku biwiwi Neng Nisa hiji dua tilu disun heula keningna teh sareng Cep Dani oge disun keningna suntangan Cep Dani sareng Neng Nisa ya teteh hidup bager alhamdulillah sok rangku duana alhamdulillah layeut gegeutnya antara suwargi sareng laka parantos alhamdulillah. Ayeuna pangarsa Bapak Nanang dua Ibu Iin kapalih dieu deui mangga Ibu palih dieu Mama Pak Iin mana? Bapak kapalih dieu mangga dipalih dieu apa dipalih dieu sok bisa gedengan putra anakku anjeun apa damis apa tempelkeun ka si Nengnya damis Mama oge tempelkeun ka si Neng. Neng pernah iya damis Mama jeung apa gitu nah gitu sek ningalina ka payun tah kitu urang abadikeunnya sambil semile tersenyum semuanya tiasa apa Mama ku kabingahna Mama sareng apa wirehna anu janten putra ayeuna alhamdulillah tos aya nu nyanak nu janten caroge anu soleh alhamdulillah. Ayeuna langsung dicium ku Mama jeung ku apa damis Neng buanana sareng alhamdulillah. Cekap apa atau seanggar didinya anu neme tos diraman kapal dia sadayana urang diabadikeun alhamdulillah di dieu seueur kameramennya Nengnya mohon ieu teh ngajak Citra 7 Bandung ka dieu mohon mangga diatur posisina supados sae apa matos saketan ka dieu sagadingan tah kitu tah ya dipengker biasa dipengker si Neng mah kitu nya tah nu sanesna mangga kakenca katuhu ka dieu supados biasa ieu ieu na rada nyerong nyerong mah ka ditu nyerong rada aneh rada tah kitu keras rada kapayun dapat keras ka dieu iya ini kapay dieu ieu rada rapet
Kita kena kitunya sing rapat we. Nah, gitu supados kacanak sadayana. Maka ieu na. Mana Neng Nisa? Neng Nisa mah mending di dieu nagok sareng ieu sareng Adani di payun. Nah, Neng Nisa di dieu Adani di dieu. Nah, kitunya sok heula. Tah, kitunya. So, anu sanesna. Mamang kali dia sekali. Ame ieu tah gitu. Ya memang di dia ningalina ka payun sok neng abadikeun alhamdulillah kameramen Titra 7 ngabadikeun di dia mohon anjeunna sadidinten di televisi balang siar alhamdulillah aya di dia di jejak lembur YouTube mohonnya YouTuber anjeunna oge kasebat di Matwak Channel nya engke tiasa insyaallah dibuka di Matwak Channel mangsana ngaras ieu Neng Dewi Nuraini mohonnya insyaallah tiasa dibuka engke dina cenana Matwak Cina jejak lembur YouTuber alhamdulillah parantos diabadikeun parantos alhamdulillah mangga bilih hoyong pose-pose nu sanesna engke tiasa nyuhunkeun nya apa hadiah apa iya ada nih hadiah ada nih batasan apa biasanya pangaulan mohonnya kurang di pangkon di damping ku adaninya di pangkon si nengna kayaknya sareng geus si mamah ayahnya urang abadikeun nya sok abadikeun apa di pangkon heula pas sakedap di dieu Pak bari mangga anu juru foto eta nengnya sok tipali ditu apa mangkonna tipali ditu adani tipali dieu nah gitu mana Neng Nisa ke ngiring ka pali dieu di pali dinya nya mamah ngadamping ieu diangkat ku duaan sareng ku adani sok ame batasan apana bismillah nah mohon Neng Nisa mah ngadamping di pali dieu cepat tuh gitu sok foto heula tingalin ya siap mohon biasa dadah Neng dah iya alhamdulillah paratasnya awatas senserkeun awatas mohonnya nuhun aboteun alhamdulillah mohon sok pilih aya nu pada hoyong foto-foto mah mangga sareng Neng Nisa anu namanya tos siraman da enjing mah moal aya siraman deui nya mohon sok mangga anu bade ngiring di foto sadayana mohon sugri para wargi sadayana alhamdulillah warga kampung Bengkok ieu teh nya mohon Bengkok Hilir mohon parantos kasakseni ku urang sadayana ieu Neng Dewi Nuraini nu parantos ngajak rami sareng Cep Muhammad Yusuf Sidik namanya tos ngalumangsungkeun calagara naras maksudna teh aya sanes mundut restu galih nedapi doa tu nejakeun Ibu Ramana sareng sepuh-sepuh nu kaanjeun sareng oge kasarayana wargi sadaya nu aya di pali ieu katempatan rupina ti simkuring ti panata calagara dina danget ieu ti asmana Elsa Jaya Dekorasi Elsa Jaya Makeup oge ti Matwak Channel jejak lembur YouTuber ngahaturkeun nuhun kana sanes kancan perhatosanana haturpunkeun dina kakiranganana boh bilih dina gelarna ieu ngaras tebih dina margani sampurna simkuraing rumaos seueur pisan kakirangan ieu mah sakadar tama pamali hoyong ngamumule seni budaya ti karun urang ditinggal tapak racak sepuh-sepuh urang kanggo pamungkas pasati simkuring billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sak permios hatur nuhun sami-sami alhamdulillah wilujeng sukses amin